Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak kelas 2. Kumaha kabarna daramang sadayana? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Nah, mugia kelas 2 sadayana salawasna aya dina nang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Afan. Nah, nya pancen di bumi Afan naonnya? Busi hoyong naroseula. Pancen di bumi teh naon wae sih? Afan pastina Afan ngabantosan bunda misalkan namina teh bebersih di payun bumi kan teras teh Ananda Alwi oge nya misalkan gaduh pancen nyata kedah ngabersihan naon misalkan kamar ibak misalkan ku Bunda Alwi nya ku Bunda Alwi maaf ku Alwi maksudna teh nya ku Ananda Alwi. Nah terus teh nah ayeuna dina deungeut ayeuna ya nya kan kamari atos ngeunaan pancen sapopoe nyata anu dilakukeun sadidinten ku hidup di bumi. Tak ayeuna pedaran ngeunaan pancen sapopoe teh naon gitu nya. Ari hidup sok meresan teh naon namina teh sok meresan urut gugah bobo osok tara osok pastina oge nya gugah bobo terus etanana diberesan dirapihkeun deui bantalna selimutna naonna nya gitu. Naon bae anu kudu diberesan teh nya bantal selimut atanapi misalkan sadayana we nya. Nah gitu. Terus teh pasina oge ayeuna tos tiasa ngangge acuk nyalira nya margina kan tos kelas 2 mah tos kedah ngangge acuk nyalira teh keng diacukan ku apa sareng emaknya gitu. Tah engke ku hidup cobinya tak iya regepkeun cobi aya sisindiran. Nah nya sisindiranna nya eta nih ngaregepkeun di empang loba kapiting di balong rea hurarang lamun sare peuting teuing hudangna sok kaberangan tah eta nya janten pami misalkan Ananda Ageni ya pami obo teh tekenging wengi teuing bilih ke non teh sakolana kasiangan misalkan obona teh tabu 12 wengi wah eta mah tekenging nya tekeng tabu 12 wengi. Nah hayang ngadahar gorengan ditambah ku bala-bala hudang sare kaberangan lurusuhan ka sakola tuh jantan pami naonan teh wengi teuing obona wah jantan lurusuhan aduh teu acan buku teu dicandak naon teu dicandaknya penghapus teu dicandak misalkan teras teh etanana pensilna teu dicandak seueur anu ka kantunnya nyieun maju kurang bahan nu ngaputna teu apaleun bongan indit rurusuhan aya buku nu tinggaleun tuh kan pami angkatna rurusuhan mah jantan aya buku anu tinggaleun aya penghapus anu tinggaleun naon we gitu nya teras teh teu acan di naon teu acan diberesan etanana tempat bobona tah nya janten murang kali sadayana teh kedah sing soson-soson diajar kedah naon namina teh anu dicarioskeun ku ibu guru teh kedah didengetkeun ya kedah ditengetkeun nya mohon jalan-jalan nyesep hawa sakalian meuli gelas sabab buku teu kabawa disetrap di hareupeun kelas tuh kan konsekuensina tingali tah upami rurusuhan di bumina obona teh wangi teuing tah berarti nah konsekuensinya di setrap we ku guru datanya anak PR-na misalkeun tah eta nya. Tah sisindiran teh mangrupikeun naon? Tah nya. Dina baris kahiji tah mangrupikeun istilah nama pantun dina bahasa Indonesia namanya. Tah dina baris kahiji sareng baris kadua huruf vokalna teh sami G sareng eng nya kapiting peuting teuing. Tah dina baris kadua sareng kaopatna oge sami hurarang kaberangan tuh NN nya. Dina baris kahiji sareng baris kadua teh disebatna teh cangkang. Pami di baris katilu sareng baris kaopat disebatna teh eusi. Tah eta nya
tak eta sisindiran. Tak engke ku hidup di waler ieu nu kaca 35 nya sisindiran bieu teh eusina teh papatah naon sangkan urang teh ulah naon ieu ulah sare tipe ting ulah sare peuting teuing ta eta nya mung sakitu pengajaran bahasa Sundaan dinten ayeuna hapunten anu kasuhun ya anu teu acan ngempelkeun anu kamari diantos ku ibunya sadayana. Nah ananda kelas 2 sadayana ya barudak kelas 2 sadayana hapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BDR belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. Hapuntennya di antosnya Ananda Pawa sareng semua sadayana. Ya. Sareng Ananda Dinda Nafisa sadayananya di antos. Assalamualaikum.